rusuh. Kemana Mang Mun? Oh ngahaja. Ka abah teh. Itunya. Heeh nih cek kok bejana cek wadah cenah ka jual sapu heueuh. Abah teh ngeluarkeun barang itu ke bon sampe. Heuh cing harga sabaraha yang sabaraha. Abah teh geus nak kieu teh itu teh wangian lah jigana 50.000 bae. Abah itu teh bon sampe dilelang ku Abah. Tong 50 atuh da eueuh keur uingna aya. Ayeuna kumaha keputusan? 20.000 kumaha? Ya, udah Abah teh pan boga tadi teh miarana teh lumayan. Abah mah yang 50 kekeh. Aya 50 wae kekeh. Da atuh nyaho resikona kumaha atuh. Geus atuh lang tinggali heula atuh. Heuh kitu mah kajeun atuh. Kebona heuh, Abah mana ka imah heula nak nyokot cai. Heuh juga atuh. Heeh. Mana sampun aya paingan. Benar geblek tua nih. Sampun lagi laleutik jeung pararag ge kawas nu marakna cing paing cobaan lah. Ah jeung pararag kieu. Ilah atuh coba barang tempoten langsung dicabut ya teh kumaha urusanana. Apaan meuning lagi sampeuna ari abah lain tangkang aing kudu sampeuna lagi laleutik. Aing geus kitu kumaha geura. Tinggal oleh teh. Teu laleutik mah tulus. Ieu teh tegasnya mah tulus. Moal ah laleutik ieu. Aing geus kieu teh geurek dikumahakeun lebar. Abah mah nek diplakeun heupe eta mah nek di eta naon nek dipikeun heupe. Coba